ma sya'allah la yasukul khairu illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah makana minkum fa min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikil haqqil mubin alladzi habana bil iman wal yaqin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin min ahli samawati wal ardi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tulqi biha ruha fi qulubil kafirin wa fi qulubil munafiqin wa fi qulubil hasidin. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hasbiyallahu la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Amin ya Allah ya rabbal al-mukarram. Para alim ulama request ehonani kalungan sakedik mari di jero ruangan mah pasti ada dulu supados jika ngobrol di jero film pamidi luar di ehoan rause pamidi ruangan mah ehona sakedik pisan. Jelas wantana ibu? Jelas wantana anu teu jelas mah lipstik ibu anu gara-gara rusak gara-gara masker. Namun anu ini imahna geus di masker yakin pasti di pengajian mau lepas masker. Sabab sieun culang salin. Lain taat pamarentah teh. Tapi sieun goreng batu. Makana lipstikna make Ines gitu. Ustaz ini apa? Sok ditolong ku pamajikan ditah mending Ines. Balik teh ka imah pas saya pedah geus saeutik coklatna. Neng pulang 5.000. Komo kulit gloss. Inesnya nomor 27 geus naik. Promosi kecil. Gejek. Hari ekstrem masuk ke kudu maksakeun sila. Kudu maksakeun emong nganu nyawe geus. Ngan syarat make leci. Mun teu make leci bisi aya cucumu. Disangkana buah hirok mereka. Gejek leci ari leci di masker budak henteu. Jadi urang hayang aman dina corona budak di asupkeun ka corona. Tak itu botong karek gitu. Salah-salahnya gitu. Pemikiran yang balik ke hujan. Pokoknya mesti jahitan, doang mesti apikeun. Ikatan cinta mesti beres. Urang yang lieur aya masih masarek di penjara. Di penjara itu kan tinggal sapoe di teh. Nih dari Asia ini usaha ya sini maunya ini gini nonton atau apa oleh dulu balik sambil teh ya mana kita bisa silakan mana kita bisa ikatan cinta wau lain sabab nonton pemajikan dulu suyuk gak usah nonton kan pemajikan nonton kan kurang dan lainnya mudah-mudahan yang salah maafkan ini dan memang itu statut orang bisa sih orang ya namun ini hati kadang-kadang memang itu status dan pokok orang masuk dari cinta ya cek aja kira-kira di lama di penjara sel kakak cerita dia mendapat kecil tapi waktu produsen pagi awalnya kantos ditawas di kawasan sejak di masyarakat nanti sampai aku udah seperti kayak mau diperkosa
nontonnya mohon anu episode lain nanti kayak kamu di penjara. Nah Ustaz tenang, bojol laporan saya salah kira ngaji atau konsentrasi wae. Dari pamaji dari awewe mas saya dicurhatkeun nonton sinetron oge. Kuring jadi korban jadi mau. Pendayan nanti kumaha si A jeung si Andi teh rasa heula di kirain aku udah sama baheula dari itu. Aing udah ambil dari mah oh urang teh sama wae kasih dari nama ieu. Da pamajikan nanti ngomong mah kana teh udah gawe reina secara. Nontonnya banyak. Udah diculkeun pamajikan bapak bisi kasarumahan. Da pelarang kayak jadi Andi. Udah ku Andi mah betul pokoloteun. Jadi lah. Terus ulah pikiran wi dan terus beres si Elsa di penjara, si Al dan si Andin rekuna, tapi catat yakin di Supageko di episode selanjutnya pasti ada di masalah. Bahwa si Andin anu cilaka, ya si Elsa anu cilaka, nama kayaknya begitu dan si Allah di surah Al-Imran. Tuh Ustaz kan sinetron dia bawa Quran. Maha dewan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tilkal ayatul mudawwinuha bainan nas. Jadi kering jeung cager Allah bakal dihilikeun sakali kewan pilih tian. Susah jeung senang bakal pilih tian. Sangsara balangsa jeung suka bunga bakal pilih tian beujeu. Lahan sopan beujeunya kata dina di sopan teh nyata di luar kiri. Peke hareuda aya mah kok. Ngomong di masker lain. Dimaksakan di masker atau kedua ya, karena cuma kali bikin ya tulis kayak itu karena ini standar berarti 27 nanti harus kita tidur minggu ke tak kerja kehidupan teh susah senang sini berganti harus itu bahwa anu sangsara ayeuna si Elsa anu di penjara. Ustaz anu kene kitu berkah nu haram cok. Anu kene dikalinya Ustaz, anu teu can beres naos. Jadi kehidupan di alam dunia susah jeung senang silih berganti teh geus janji Gusti. Dalilna tadi wa tilkal ayatul mudawwinuha bainan nas. Dumasar kana eta keterangan sakabeh hirup di mimiti zaman Kanjeng Nabi Adam mugi ka urang ayeuna masyaallah ceuk peristiwa teh silih berganti ngan peristiwa anu bada anu luar biasa anu hebat masyaallah dicatat ku Allah dijadikeun eta kejadian teh terjadi dina bulan Muharram kitu di mimiti Kanjeng Nabi Adam diciptakeun aya wartos nabi dipun guru muntang kana kaum Imam Ghazali saurna Kanjeng Nabi Adam ge diciptakeun teh dina sasi Muharram wallahu a'lam bishawab. Bahkan Kanjeng Nabi Adam alaihi salam paling tarwana dilungsurkeun ka alam dunia ge dina sasi Muharram wallahu a'lam. Bahkan hujan anu pertama turun ka alam dunia aja dawuhan Imam Ghazali eta teh pertama kali turun hujan ka alam dunia teh dina sasi Muharram. Bahkan si Elsa di penjara dina sasi dong saka sampai pada aya penting mana jadi lamun diruntuhkeun maka kejadian geujeung loba pisan kejadian anu gede anu terjadi dina bulan Muharram. Anak turunan Kanjeng Nabi Adam alaihi salam anu jadi nabi unggul 124.000 nabi. Menjadi rasul nanti 113 rasul. Lamun uko ayeuna uko apa uko? Ustaz corona. Berarti pernah dipitnah kecil uko Ustaz corona ulah corona. Nyaho karena tren PPKI gara-gara corona uko. Berangkat corona. Baca 124.000 nabi kejadian anak tunggal nabi lamun ditaran hiji-hiji
keistimewaan bulan Muharram dugi ka Allah dipilih eta bulan teh jadi bulan kanggo tempat kejadian, kanggo waktu kejadian peristiwa-peristiwa luar biasa. Diringkas tina 124.000 teh, tina 313 pasukan teh, berang ringkas we baladan ngahungkul. Namun anu baladan anu geus populer, hiji tadi Kangjeng Nabi Adam diciptakeun jeung dilungsurkeunana dina sasi Muharram. Dua Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam sareng umatna disalametkeun tina dikarang di alam dunia dina bulan Muharram. Kangjeng Nabi Ibrahim salamet tina diurutna Raja Namrud dina bulan Muharram. Terus dugi ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam diudak-udak ku Fir'aun salamet tina udagan Fir'aun laut beulah teh dina bulan Muharram. Dugi ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam dilahirkeun teh dina bulan Muharram. Ngan Nabi urang sadaya mah teu kabagian lahir dina bulan Muharram, lahirna dina sasi Rabiul. Tapi da mulia bulan Muharram ku Allah dikersakeun, hei Muhammad anjeun kudu kabagian barokah bulan Muharram. Wayahna ayeuna bulan Muharram juga angkat hijrah. Eta saking kudu ngalaman peristiwa bulan Muharram lahir Kangjeng Nabi ku Allah dikersakeun sanes dina bulan Muharram. Cek Allah anjeun keukeuh kudu ngalaman hiji peristiwa anu luar biasa badak nyaeta peristiwa hijrah. Angkatna Kangjeng Nabi, ngalihna Kangjeng Nabi ninggalkeun tanah kelahiran, ninggalkeun sanak saudara, ninggalkeun bumi anu agengkeun anjeunna. Angkat Kangjeng Nabi di Makkah, angkat ka Madinah dina bulan Muharram. Berarti Ustaz, kejadian-kejadian anu terjadi istimewa besokna bulan Muharram pantes kamari atau RPG mau bulan Muharram beda deui teu ambil bagian. Tah kurang atau ayeuna teu aya salahna oge mudah-mudahan ngadoa mudah-mudahan ieu panyawa teh sing diangkat ku Allah dina sasi Muharram. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan ieu ba'da Isra Presiden Jokowi mengumumkan PPKM diperpanjang sampai 16 Agustus pada malam bulan Muharram. Hidup di zaman corona, bapak-bapak para usaha ngilu dahar di mitoha ngijem duit. Di masjid ngomong kebalikan hidup di zaman corona, cinta hidup di zaman kurang kompak hidup di zaman bapak-bapak roba usaha ngilu dahar di mitoha ngijem duit doraka pemalasan orang. Kunaon make jeung KMB ka Ustaz? Sabab tatanggana pedih. Beunghar antara mere minjeun. Tatangga nu beunghar antara mere minjeun duit, ngajadikeun tatangga minjeun KMB maka yakin jeung pasti tatangga nu beunghar mere minjeun duit bakal kabagian dosa rentenna. Tah. Ayat itu ayat. Ecen tukang minjeun tukang mere minjeun. Biar aku tara minjeun make kurung 12.000. Hidup di zaman corona, loba awewe dicat, nepi ka kaciri kucal, kami takut jerocan. Repot hidup di zaman corona. Mudah-mudahan berkah Muharram ieu panyawa teh sing diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dia sing teuing tadi cangkeul ceuk. Sami sok hati.
kahiji urang belajar tina kejadian Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Ari Kanjeng Nabi Ibrahim nabi sanes? Jawab sing kompak, nabi sanes? Rasul sanes? Eta Allah teu ahlinya eceut ka Kanjeng Nabi Ibrahim. Make jeung Nabi Ibrahim kudu diduruk. Pertanyaan sing kuring saha anu ngaduruk Kanjeng Nabi Ibrahim? Saha anu ngaduruk Kanjeng Nabi Ibrahim? Raja Namrud. Eta mah jawaban syariat, jawaban hakikat na Allah Subhanahu. Nah harusnya pakai jeung Allah Subhanahu wa taala ngaduruk Kanjeng Nabi Ibrahim. Sabab sadidik-didik nu made syariat sabari pola teu alam tata properti kedodongan musik malik ku Gusti. Hirup yang saukur sasampuran, awak yang saukur sasampaian musik malik ku Gusti. Jadi kabeh nu terjadi di alam dunia tapi kabeh aya hujan turun paheula Kanjeng Nabi Ibrahim diduruke eta teh dikerasakeun ku Gusti. Dalam dikerasakeun ku Allah mawajah diduruna leres kitu. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim teh diduruk usaha teu karunyaan Allah nya diceuk. Nya henteu Allah ka Kanjeng Nabi Ibrahim. Tapi nah diduruknya diceuk. Jawaban Kanjeng Nabi Ibrahim jalma soleh jalma salah. Nah hanya jeung kudu diduruk. Ari Kanjeng Nabi Ibrahim jalmi bageur kana jalmi bageur. Nah hanya jeung kudu diduruk. Sok pikir lah. Orang ngaji seperti dari mereka sahabatan teu bisa. Ari Ustaz Bobo mah ulah sorangan oge. Kamari ngarowo di jenung kecet. Leureun orang siang kerta. Ustaz Bobo. Ustaz Bobo mah mesti jalan, leureun ke mobil ku curug. Kieu we. Sabab ieu ge. Oh, bisi nabrakeun maneh ieu. Sakali deui balikan deui jadi Kanjeng Nabi Ibrahim teh nabi lain. Rasul sanes. Soleh henteu. Batur henteu. Usaha didurukna. Naon kitu diduruk Allah. Salamat henteu. Usaha disalametkeunana. Didurukna usaha. Saha lieur. Ora kasih tahu lieur. Tauhid teh. Kalau minut dia enggak ngaji yang lain ada siang kali dirinya Kanjeng Nabi Ibrahim jalmi mulia angkat Nabi Rasul bahkan bapana pirang-pirang Nabi bapana pirang-pirang Rasul jalma soleh jalma bagus taratua lamun teu kumpul jeung balarea kawanina teu pilih pandang we kawanina mantap tidur ku Allah. Saya tak mengajarkan untuk mengaduruk tapi hakikat mah Allah diizinkan. Ternyata selama tidur nanti cek kurang cek jam bodoh cek kieu kira-kira geus we aku Gusti kira-kira mau nganaon di rumah tong jadi di rumah. Leres itu. Cek kurang teh kan kieu Kanjeng Nabi Ibrahim selama tidur selama diselamatkeun usaha diduruk usaha. Cek kurang teh cek jalma bodoh cek kurang. Saha nu bodoh teh saha? Cek kurang ya cek jelma bodoh geus we mesti tong diduruk atuh batalkeun proses ngadurukna salametkeun sama diduruk jadi teu kudu proses diduruk dah biar lagi bakal salah leres itu jelma bodoh ngajawab kitu Quran teu ngajawab kitu cek Quran kabeh manusia kudu ngalaman sangsara di alam dunia sabab geus aya ditulis di ajalina rek nabi rek rasul rek wali rek ulama rek RT rek RW rek kamus jeung kades dina 4 bulan geus dicatetkeun cilaka bab leres gitu. Kanjeng Nabi Ibrahim geus kamang ditulis Allah bahwa Kanjeng Nabi Ibrahim bakal ngalaman diduruk. Tapi soal selamat teh tinggal tanya kumaha kualitas urang sadaya. Poe ayeuna detik ayeuna urang sadaya geus ditulis di ajalina bahwa di tahun 2020 hiji dina 1440 hiji hijriah dugi ka 1442 hijriah jelema saal dunia Allah bakal dibere corona moal bisa dikela najan kecil maca shalawat 1000 balik oke najan kecil jadi balik moal bisa dikela
tapi soal saham selamat tina corona kita bisa dikira. Terus gitu. Cek Allah Ibrahim maneh geus ngasih kudu dulu sok dulu kadinya. Tapi soal anjeun selamat eta urusan kami. Cek kanjeng Nabi Ibrahim karajan Namrud, hei Namrud, maneh kira-kira rek dulu kami mah pek dulu. Teu sieun maneh tidur. Teu sieun da kami teu pernah sieun seuneu sabab kami mah sieun teh kudu boga seuneu. Maka begitu kanjeng Nabi Ibrahim diduruk seuneu ayam teu seuneu ayam teu yang bentuk ayat kecil namanya panasna. Sabab seuneu panas dua hal anu berbeda. Ari panasna sifat nu jadi seuneu, ari seuneu mah dan cek Allah dina Quran dan kuni bardan wassalamu ala seuneu tis maneh tis kecil. Jawab jujur. Kecil yakin itu pernah kapraku corona? Yakin pernah kapraku corona padahal pakai ngisi jeung batur sapopoe ka pasar moal poe ngojek ngagem katakan delman pakai dina angkot rapet jeung batur yakin pernah ku corona atau kecil disalametkeun ku Allah tina corona. Da simpulin mah boga rasa kieu meureun bae urang teu pernah ku corona ngan ku Allah we corona aya dina diri urang ngan ku Allah disalametkeun ditibaran kanjeng Nabi Ibrahim diduruk ku Raja Namrud seuneu aya tiisna panasna corona na aya tapi geuning dicatut ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hartos mudah. Hartos mudah. Hiji, dua. Pangkat Nabi kudu ngalaman diduruk. Komo atuh ceuk RT. Komo RW. Komo wali, komo ustaz. Nabi aja ngalaman diduruk. Ngawakilan karena kalimat susah. Nabi ngalaman susah. Lamun aja kali ustaz susah, temani. Biar aku ustaz susah. Emang Nabi tak pernah susah. Biar aku kali ustaz buka ekor dan ekor. Ada kan? Biar aku kali ustaz kayak haroman Afrika minta sumbang. Emang aja ustaz mau pernah jadi. Memang Ustaz mau pernah sangsara sedangkan pangkat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam jalmi anu kasolehanana tos teu diragukeun deui. Masya Allah jeung waktuna susah mah susah, waktuna kena musibah mah musibah, tapi soal saha selamat tina musibah urusan kualitas diri urang sewang-sewangan. Insya Salawat Ustaz. Hai Ustaz bobo mah heureun salawat. Ari sing kuring mah hayang Bangkok. Teu hayang Bangkok jika hayang sok kekelek salaki teu. Di mandian cai haneut. Lamun aya izin lomba sampe rasa teureun dagingna. Pajarkeun teh hayang Bangkok. Gorowokna tarik kawanina jago nya hareup panglima tara mundur sing kuring mah dina kalabah belut paling talu kumpul. Tapi Ustaz Bobo mah teureusna hayang pelung. Gelut teu pati bisa kongkoromo alus mah. Ustaz Bobo mah kemawang hareupan jelema uang kong lumpat. Terus kitu. Maneh mah Bobo cacak we ceuk langsung surga. Tapi kongkoromo nama alhamdulillah ceuk abdi ge meureunkeun kiri di Cijedug mobil di Surakarta ada karena kanannya ada abdi mah lamun sholawatan tiba-tiba cager persuruhan julidnya rarambak baik dan tidak bisa dipaksakan suara geus ngalaman di gurah kecil aya suara halus geus ngalaman di batur aya bejana ada harbul kieu yang panjang napas tiba-tiba panjang napas kalah panjang bodol lu keluar nih geus ngalaman ku kadong-dong Ustaz kieu sih tamuntah kita salawatan heula cek Ustaz Bobo urang daripada wirang di panggung maksakeun
Jadi dari sholawat anyar jeung anyar keren. Betul itu. Alaika sallallahu. Betulkan saya. Alaika sallallahu. Alaika sallallahu. Betulan kami saya santri bikin kabupaten hanya mau sarana halus dengan jangan mana bisa nyentuh. Oh, oke, di bawah TV-nya dua pintu. Jadi kulkas bawa batin. Bisa semua hadir. Alaika sallallahu ya khairal killah. Udah mulai sih. Apa majikan kamu? Betul sih. Orang dibayar tiga pakai. Lamun ya. Jangan sih dari. Alaika sallallahu ya khairal killah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Tenar cek 2 bulan ini sholawat dia. Ustaz kau oke kenapa dia tak kehilangan Pak? Sok harus memang apa alaika gitu ya. Betul ke? Alaika sallallahu ya khairal killah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Cinta di alaika sallallahu ya khairal killah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Sadayana alaika sallallahu ya khairal khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Sekali lagi alaika sallallahu ya khairal khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Kecilungku tanpa akhir 3, 2, 1. Biar bapak-bapak pada pasti bangun kecil-kecil tuh tarik. Sok 3, 2, 1. Ya dengan alaika sallallahu. Alaika sallallahu. Itu kalau box tadi kecil. Baru gampang mulai. Enak Ustaz bobo. Alaika sallallahu. 3, 2, 1. Alaika sallallahu ya khairal killah. Mau cek mah? Mana beda api hukum kalau ini kayak atur. Wal ali wal ashab wal qaumi alillah. 3, 2, 1. Alaika sallallahu ya khairal khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Jina ila dari tanam biha sholih. Coba saja. Udah masak tuh gitu aja. Itu kan dia nanti bayar juga. Ani yang bayar, udah dengannya dia diangkut. Mana nama kan tidak yang belum yang sering yang pampor jadi apa? Jadi bukan beda. Ani yang sering makuan satu, mau bohong satu. Ani yang saya sebungkus waktu mana yang panitia.
ya. Biar musik gitu kayaknya. Ada aja masuk ke ayatnya. Alaika sallallahu ya khairal khalqillah wal ali wal ashab wa qawlillah jina ila dari tan'um bi asari jina ila dari tan'um bi asari makhaba manzara wallahi ayyullah alaika sallallahu ya khairal khalqillah wal ali wal ashab wal qawli amillah. Abdi alhamdulillah berkah daun ke salawat eta keur lapar oge ngadak-ngadak we ulah hadeun. Kalau ini maksudnya baca salawat untuk yang ada. Hiji urang tadi belajar dengan kisah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi dua. Urang sadayana urang belajar dengan kisah Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam. Ewana di Barmandi sadaya. Ari Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam teh aja kisahna kumaha? Ulah. Ari di penjara saya. Oh, ada yang ikut sirena. Ada kisah Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam teh kumaha baca? Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam ngarasa pusing kudu jadi umatna. Kesel kudu jadi umatna. Lamun dibahasakeun sederhana nama diajak muharaman teu datang, imapan datang. Diajak burudang teu sereupi. Diajak rajaban teu darae. Diajak sholat komo deui dipentak sedekah loba-loba. Pusing Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam kudu jadi umatna, cek Kanjeng Nabi Yunus kieu ku aing ditinggalkeun masyarakat model kieu. Make bahasa uko cek lain bahasa Kanjeng Nabi Yunus meh hartos. Akhirna angkat Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam tuluy nyebrang lautan. Singkat diringkas caritana Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam teh di tengah lautan aya sapali kisah makan ku sabab ombak, sapali kisah mah ku sabab dialungkeun. Kanjeng Nabi Yunus kudu penumpang sese. Ringkasna Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam ditelan ku hiji laut populer ngaranna Laut Nun, bahasa barudak ayeuna Pulau Paus, ngan ringkes nama pulau anu badak Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam ditelan. Kunaon Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam make jadi ditelan saha marasakeunana Bismillah. Salam untuk Kanjeng Nabi Yunus eta dina ditelanna. Ngaoskeun naon Kanjeng Nabi Yunus make jadi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kamu baca salah sana pada lupa lah bau tak cinta kira. Yang ada yang sibuk pasal di pasar ini ada dapat masa aman termasuk kepada selamat Kanjeng Nabi Yunus dikabarkan ku eta laut aneh bin ajaib tuh polesek aneh bin ajaib tuh anu luka aneh bin ajaib beleger tutup tiga jelema piraku aya jelema di tengah pulau balik teh coba bayangkeun kan kamu cacing di tengah pulau balik tutup di cacing teh tah gitu aja. Iya mah keluar dari urang kudu belajar tina pengalaman Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam. Saingana Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam aja ditanggung ku Allah. Oh, Kanjeng Allah. Sama. Saya
kalimat hotel maksudnya. Di pohon Bapak bisa. Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam ditegur ku Allah, bongana kabur ti menjadi jamaahna, ngarasa kesel ti menjadi jamaahna, sehingga Allah ditegur dilebetkeun kana hiji kawan badak, hiji cai lautan. Ece lamun ece ngarasa pusing ku keluarga ece pusing utang bangsa neraka kasar dan jelema pusing masuk kasar. Aya lieur boga salaki teh kalakuan meuseup wae. Jangan asal kita dari usaha wae, boga budak mentan duit wae, ditikah sakola kumpul alasan jadi mentan duit jam kumpul asap wae ditinggal main game wae, pusing aing mah balik ka imah kolot, kecer ulah salah dalam kecer bakal mangih leuwih kasusah tibatan itu anu sameme. Sabab jelema anu lompat dina medan pertempuran eta jelema anu paling dibenci ku agama Islam. Salaki ninggalkeun anu jadi pamajikan jeung keluarga. Sabab udah pemajikan goreng ada, sabab udah kesini atur yakin pas kehilmanana dalam tuh pertolongan itu kita jelma bakal lu bisa salah balang sakti menjadi sameme. Jadi kurang salah umat kanjeng Nabi Muhammad belajar dari kejadian umat, belajar dari kejadian kanjeng Nabi Yunus alaihissalam, ulah sok lompat tina medan pertempuran, lamun aya keluarga tempati bener-bener, lamun aya keluarga tempati leres, lamun aya keluarga tempati santet ulah sok aya minta dianterkeun ka kolot pedahnya hadapan salaki tepati bener budak tepati kecil tatangga pina keseuleun anterkeun bae abdi ka bapak abdi da si bapak jeung si makun pun aya keneh jalma model kitu awewe model kitu bakal dihukum ku Allah saperti hukum Allah ka kanjeng Nabi Yunus alaihi salam. Kumaha dihukumna kanjeng Nabi Yunus teh diasupkeun ka hiji tempat anu poe ngomong teh aya deui cahaya salah sahiji kegelapan anu dinaskeun dina Al-Qur'an nyaeta poe na di jero laut teu aya cahaya maktana wiridana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atuh mere solusi ka urang kecil lamun loba salaki museup teu usaha teu daek aduh hayang teu ka masjid can pernah Bapak lamun boga pamajikan hantem we parangan teh milihan rapper wae hantem we manehna teh sibuk pilihan kecantikan wae budak teu pati kaulu salaki teu diperhatikeun ulah saklumpat dina medan pertempuran wirikeun kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin poe karo tangga urang Allah insyaallah bakal dicangkeun keberaya kasolehan pamajikan urang keberaya kasolehan budak urang barokah dina ngawirikeun kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu aya di dieu caroge tepati bener aya saroleh sadayana dengan diceu salah abarahum wae Bapak aya nu pamajikan teu pati diceu aya Bapak ibu aya nu kurang kali teu pati soleh aya dawamkeun eta kalimat teh nah ustaz eta mah kalimat teh teu mentana naon la ilaha illa anta la ilaha teu aya di pangeran wajib ibadah siapa orang itu sabenerna eta maujud ila anta angin Tuhan Gusti subhanaka maha suci Tuhan ini sanyana kaula eta minadh dhalimin sebagian tina sawahan jalma sok dalim nah ada teu mental ustaz eta mah kieu sok dibere ku Allah jalma tara barang pentak tapi migawe amal hade sok langkung dibere ku Gusti Allah laras kitu dua tuh gimana aja nah kalau mesti rapat aja ini hilang api dari lagi sarwa bayaran mau saat itu terakhir kan terus ada 12 yang puas main amal terakhir nukat itu juga tahu sana tahu sana atau capek banget belah syarat kamunya besok kepada yang belum terbaik kecil pirang ini harus saling dari bayaran baca nomor katilu belajar orang sadayana tina kisah kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam
wasallam hijrah di Makkah ka Madinah. Baheula teh Kanjeng Nabi Muhammad nya akan ka kota Makkah. Sakingnya anak ka kota Makkah teh urang salat teh yang hareup ka kota Makkah. Wabil khusus ka Ka'bah. Priyogi kauni ka kuejeun di anu tanggil heula. Lu acan perang di pasieran bahwa baheula masyaallah teh netepan teh lain yang hareup ka Ka'bah tapi mayun ka Palestina tegasna ka Masjidil Aqsa. Jadi begitu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra jeung Mi'raj geuna dina Isra pirang usia 50 tahunan. Kanjeng Rasul di Isra Mi'raj lalu parentah salat, maka salat asal yang hareup Ka'bah tapi salat yang hareup ka Masjidil Aqsa ka Palestina. Jadi kade bisa membahasakan di baheula salat yang hareup Ka'bah sanes. Jadi di kampung Burge salat mah tos aya yang hareup ka Masjidil Aqsa ka Palestina. Taras kumaha Kanjeng Rasul teh panjeun hijrah dina Yuswa 52 antara 52 jeung 53 tahun. Dina tarikh nyabatkeun 15 tahun Kanjeng Rasul di Makkah, teras angkat hijrah ka Madinah. Di Madinah Kanjeng Rasul teh tepan hari tepan nu kangen Makkah. Dan di Madinah ke Palestina teh kira laku itu Palestina, di Madinah itu Makkah harus ke Makkah. Dengan ada ke Madinah biasa. Kalinya sawati abdi. Tapi awal seperti itu mengamalkan tadi. Jadi kira laku posisi mereka bahasa nama itu Masjidil Aqsa, Madinah di itu. Jadi sholat teh dari nalika Makkah ka Masjidil Aqsa. Tadi Kanjeng Rasul teh anak kampung halaman aduhnya bisa sok nage kabayang-bayang. Dugi ka Kanjeng Rasul geuning nangtung ngalam dayu inget sorong ka kota Makkah kusabab ninggalkeun kota kelahiran. Dugi ka jeung Allah anjeun Muhammad ari bener mah rindu ka kota Makkah nya ka kota Makkah awal satrul Masjidil Haram. Sok anjeun ayeuna mimiti detik ayeuna salat ulahnya hareup ka Masjidil Aqsa pek nya hareup ka lembur anjeun. Tegas nama Makkahul Karamah dirinya ayat hiji Ka'bah anu dimuliakeun Allah. Pek tetep eta lain sembah eta tetep dilaksanakeun ku Kanjeng Nabi jadi kubat karinduan kan jadi kampung halaman. Jadi Kanjeng Nabi teh jeung hijrah teh lain perkara sederhana. Ninggalkeun kampung anu dicita-cita saenyana. Kusabab eta kampung di Makkah pada hari itu. Lalu masakan nyebarkeun Islam betapa sulitnya esena. Jadi angkat ke kota Madinah neangan tempat saja agar Islam bisa dikembangkan. Tapi catat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi untuk kembali. Maka Kanjeng Nabi Muhammad alasan hiji ngaranna kabubah kota Makkah disebut Abuhul Makkah. Sukses di kota Madinah kembali ke kota Makkah untuk Islam dari penduduk Makkah. Nah harus bini masih beri kawitan nggak mungkin di Cimaremes di tahun nggak mungkin jamaah pengawasan loba 7 siki baru akan ngaji ayat dengan kurang di tahun nggak mungkin masya Allah rek kaki pabrik kakak tubuh pabrik hese berkembang selama di Cimaremes hijrah kalau tidak jarak pangauban bila anda 10 tahun ayeuna alhamdulillah rombongan didian pajengan geus kawangun pesantren santri anu 70. Tadi sore hari namakeun Jurumiyah. Budak santri sing temenan kurang amat Jurumiyah 7 kali. Subuh dalam Quran jeung hadis. Sore na Jurumiyah, pada maghribna alam samina, jam pada sana bahasa Inggris jeung bahasa 3 tahun di penjajah berkah dina hijrah lanjut ke agama Islam. Salat subuh subhanallah mimiti mah pindah ke penjajah obat urang. Ayeuna geus 80 urang. Jadi lamun rumah sahese lanjutkeun agama Islam di jempur meureun cocok jeung urang wayah angkat hijrah. Tapi pergi untuk kembali. Alhamdulillah. Tak isi oleh pesantren ada ya. Kadang-kadang tulis kalau menjawab apa yang harusnya kira-kira orang yang Islam yang mudah, aduh mudah kalau
hiji dua. Lagu-lagu aja hayang lagi aku nyanyi lagi. Hey, hey. Hey tayo, hey tayo. Hey tayo. Udah hayang lagi dulu. Nanti aja nggak boleh kabeh. Udah yang bisa nyanyi mudah-mudah. Udah aku nggak kecil itu. Upin dan Ipin. Aja tahu apa di sekolah. Ini yang mudah-mudah sama. Cici. Upin dan Ipin. Kemana? Upin dan Ipin selamanya. Rumah udah kita ada ikon lagi. Mana yang awal sejarah sih? Terakhir mana? Keren dia ceramah musuh hujan yang untuk minta selawatan baik. Jadi lalu ceramah jadi Ustaz Bobo sok di ya biasanya abdi naik panggilan menjelang terakhir. Ayo jam 5 sore aja kan aku duluan ya. Jalan Cijedug dicoba, jadi aku berangkat lebih dulu nggak boleh ya. Siapa yang duluan tuh bener dia yang ceramah duluan. Tapi panjenengan mari aja yang mau benernya. Cicilan kali lah kan. Hari kedua kami masih kan dicicil alhamdulillah BPKB istimewa dan surat iman dua. Bisa pakainya makanya. Aduh, semoga kali panggung terus ada Bobo abdi menang wae kaji wae di mampu. Kaji nama seorang halus berupa anak kasih. Tapi yang mana kasih mana? Kasih mana sok jujur aja. Dan baik ini aku kena mundur. Katakan benar mundur tapi yang satu Bobo kasih mana? Dan perasaan sih aja masa Bobo itu. Menjadi hati air orang itu kurang penyempolnya. Tulis mana? Tapi yang Ustaz Bobo kasih. Baca nih. Itu mah baca. Mesti masih ada 3 kali. Mesti udah dulu. Lahir dengan bodoh, dekat lain jadi korban sekali. Panggilan yang bodoh, hanya babaturan aja. Udah neng. Jangan sudah 12. Rasanya. Jadi banyak aksi belajar dengan kejadian umat dengan kejadian hijrah Nabi Muhammad bahwa Al-Quran alasan terkena lembur, tapi alasan terkena lain alasan lain alasan agama dan campuran pindah buat kurang bercocok tidak tahu. Tapi catat alasan agama punawanya abdi dilebur kejadian itu bisa wae bapak nausan punawanya abdi dilebur kejadian itu bisa berjamaah wae punawanya udah abdi kejadian itu bisa dia coba baca pikiran buat dilebur itu baca bisa ngaji pindah kali itu amal itu bisa ngaji berarti siang atau sholat juga kalau mulai seorang kan amangan kalau terjajar berkah tira hijrah di tahun kaupan ayeuna santri ke-7. Bahkan santri ke-5 diwajibkan kuliah. Dia mau pakai baju batik rek kuliah S2. Ia anu pakai kaos hijau rek kuliah S1. Mandi syarat kalau pakai santri ke-5 wajib udah menanggung cita-cita kuliah. Ada catat kudu boga cita-cita mata menerima budak putus sekolah kejam ustaz lain itu putus sekolah di Simpang 5 putus sekolah dari ujian persamaan dari sekolah perasaan nah mengajinya saya di properti jadi setelah beri jadi proses saya di sini nah itu cing abdi ngomong pakai ditembakkan aja nanti ada yang teh arti anu hareupeun teh
jalma bodoh tapi itu kuliah S2. Memang kaset Ustaz bohong. Tapi sekolah malu ngerti. Sabab lamun sekolah nasarwa sagala Ustaz bohong. Yang ganteng tapi kurang menang dengan pendidikan. Tapi pintar mah ada pintar dari api. Terus Ustaz bohong. Kuliah S2 terus beres penelitian anak tinggal perizinan. Penelitian lantik jadi dokter calon profesor. Maka siapin otak calon profesor. Tak baru dan dia norek KS2 dia KS1. Insya Allah baru dan nasi sekolah nasi malu. Dilantai otak. Karek. Kecil. Cemas sering apa tidur masih ngabur karena di masker ulah gini hukum bujurnya di masker ulah kos bapak-bapak baik di masker bujur di masker ingat sholat sampai kecepet gini karena paling kesal ke bapak-bapak anu sholat di masker tapi bujurnya di masker sampai ningali sampai kecepet bujur saya bingung nama itu dilakukan di abdi abdi dianggapkan dianggapkan dengan jalan makan kamu sebahan hari ku abdi di bedok selisada sampai coba ya bapak-bapak yang bersolat kecepet sampai kecepet hujan bedok di jualan arti saya saya masih lebih rumah bukan cerita jadi kalian sampai hiji tak? Hiji nama misalkan belajar dengan kisah kanjeng Nabi Ibrahim alaihi. Dua, belajar dengan kisah kanjeng Nabi Yunus alaihi. Tilu, belajar dengan istiwa hijrah kanjeng Nabi Muhammad alaihi. Belajar dengan kisah kanjeng Nabi Ibrahim anu harti ulah rumah sakit kalau sholat atau puasa atau hidup malunan musibah. Anda wek musibah bakal datang, man soal kurang musibah yang datang, selamat insya Allah bakal selamat berkah sholat berkah puasa jadi segala. Belajar tidak umat kanjeng Nabi Yunus belajar tidak kisah kanjeng Nabi Yunus alaihissalam, ngandung hati ulah sok kabur di medan pertempuran, punten. Ya, kau menjadi pamajikan jeung salam, ulah sok tinggalkan rumah tangga kusabab dina rumah tangga dua, tetap kudu diomean jeung berjuang. Nomor katilu kudu belajar dina peristiwa hijrah kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam, perkara dipika cinta kudu ditinggalkeun lamun ngabelaan agama. Keempat, kecil terakhir. Dina bulan Muharram teh aya puasa anu luar biasa. Eta puasa teh asbabul nuzul. Kisah asbabul nuzul. Membahasa penelitian latar belakangna kecil kanjeng Nabi Muhammad teh ninggal kalakuan umat kanjeng ninggal kalakuan orang Yahudi. Jadi begitu kanjeng Nabi Muhammad menuju di kota Makkah macam aya bab puasa kecil. Kade cara 13 tahun kanjeng Rasul nyebarkan agama Islam di kota Makkah. Can aya bab puasa karek ibadah resada kecil so. Can aya kewajiban puasa. Hijrah kanjeng Nabi ke kota Madinah, ninggal orang Madinah menuju saum. Ditaros ku para sahabatna. Yahudi sahabat orang Madinah teh bagaimana orang Yahudi. Yahudi mana kenal pakai para puasa orang Yahudi teu apa mana urang teh keur ngagungkeun bulan Muharram sabab dina bulan Muharram Nabi urang Nabi Musa alaihi salam disalametkeun ku Allah. Kadek catat orang Yahudi ge pangeranna nama Allah. Nabi kanjeng Nabi Musa alaihi cek orang Yahudi kaula teh keur syukur ka Allah sabab Nabi kaula Musa alaihi salam disalametkeun ku Allah tina udagan raja Firaun. Bagi tanah milik sahabat ka kanjeng Nabi, ya Rasulullah geuningan tinggal orang Yahudi mah keur palaluasa. Kunaon make puasa Yahudi
Da saurna tersyukur ka Allah sabab Kanjeng Nabi Musa ku Allah disalametkeun tina udagan Raja Fir'aun. Kanjeng Nabi rewas kacidang uping eta kabar. Sieun oyak keimanan eta sahabat dan can ditegur Kanjeng Nabi, "Hei sahabat, sanyana tibatan Yahudi leuwih hak keneh urang sadayana anu syukur ka Allah disalametkeun anak Kanjeng Nabi Musa. Kaula mah kaula jeung Nabi Musa teh kapimang sabab turunan ti Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Kanjeng Nabi Ibrahim gaduh bojo dua, nu hiji Siti Hajar, gaduh urang kali Ismail, di Ismail turun kana gaduh kali Kanjeng Nabi Muhammad alaihi. Kanjeng Nabi Ibrahim gaduh istri kahiji nyaeta Siti Sarah. Gaduh urang kali dari Kanjeng Nabi Isa alaihissalam turun ke anak ayah Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad jeung Kanjeng Nabi Musa teh masih kene sabar royal turunan Kanjeng Nabi maka Kanjeng Nabi Muhammad sahabat sakinya nama kaula anu leuwih berhak syukur ka Allah tibatan orang-orang Yahudi sabab Musa teh amang kaula wa kaula kayak kita dina pada nabi sarwa nabina dina pada rasul sarwa rasulna sedangkan orang Yahudi saha manehna saya nama hayu urang puasa dina bulan Muharram dina tanggal 10 urang syukur ka Allah sabab Kanjeng Nabi Musa disalametkeun Allah jeung Nabi Musa cenah bahkan salamet Allah dina sasi Muharram. Ringkas cerita nama jika oleh Kanjeng Nabi Muhammad nurutan ka umat Yahudi padahal sanes nurutan orang Yahudi tapi ngabenerkeun ibadah orang Yahudi dicontohan Kanjeng Nabi Muhammad ibadah sabener-bener. Ringkas cerita teh geuceut dugi ka Kanjeng Nabi Muhammad nyarioskeun dina akhir hayat dina Yusuf dengan 30 tahun. Andai kata tahun payun simkuring pendak jeung bulan Muharram Kanjeng Nabi kaulah puasa moal tanggal 10 hungkul tapi kaulah rek puasa di tanggal 8 tapi Kanjeng Nabi kabeh wafat dina sasi Rabiul Awal sampai sasi Muharram. Jadi 3 bulan saat Kanjeng Nabi keluar cerita cariosan Kanjeng Nabi wafat dina kaping 12 Rabiul Awal. Teu acan kantos Kanjeng Nabi saum dina sasi salapan dina kaping 8 tapi Kanjeng Nabi geus gaduh kaoyong andai kata simkuring Kanjeng Nabi kaulah hirup keneh tahu hareuk maka kaulah rek puasa tanggal 8 urang ge kudu ngajar kitu lamun hirup nepi ka tanggal 8 yuk urang puasa dina tanggal 8 Asyura dina 8 Muharram turun dina kaping 10 Muharram insyaallah jadi ibadah luar biasa. Lain amin kita dengan doa. Nah, dia selalu kami salahkan dari insyaallah teman. Kecil-kecil di teras imah dari tetangga kaliwat kecil singkat lah jawabannya. Insyaallah, cuma tetangga kecil kalau pada ngadu rusuh ya. Insyaallah dari berapa insyaallah dia mau. Pada mual sahur tapi salapan pada. Dibutuhin bagai ya, dibutuhin insyaallah sapa apa. Kanjeng Nabi berikan aja. Penting itu Ustaz puasa bulan Muharram Abdulus Syam. Ada kalimat Abdul teh saur pangsa aja nama kalimat teh kalimat isim tabdil. Ada cek bahasa Inggris mah kalimat isim tabdil teh eta kalimat superlatif. Atas lain kalimat maklatif. Kalimat superlatif menyatakan hiji unggul lebih unggul di sanesna. Ari numpang utama-utamana puasa ba'da Ramadan nyaeta puasa dina Syahrullahil Muharram. Oh, dari puasa sunat anu leuwih utama tibatan puasa sunat saja misalkan di Nabi utama-utama dibagi puasa di bulan Muharram. Oh, kan kebubar kacidan lamuran kita tinggal puasa tanggal 8 jeung tanggal 10. Kunaon Ustaz pakai yang puasa eta lumayan kecil. Jadi salah saya lawang tobat kita orang sadayana sabab sahaja anu puasa dina bulan Asyura yukaffiru sanatan madiyatan ku Allah bakal dilebur dosa satahun kapongkar. Insyaallah ikhlas puasana insyaallah pernah jeung hikmah na eta puasa. Nu terakhir pisan wayahna dina bulan Asyura
suro bapak-bapak bagyakeun bagjakeun anu jadi urang kalina bagjakeun anu jadi bojona sabab aya keterangan disepakati ku para ulama eta keterangan bisa dipakai padohul amal man wasa ala iyati saha jalma anu ngajembarkeun ka keluargana dina napakahna wasa Allah maka Allah bakal ngajembarkeun alaihi ka si jalma sakira sanati dina sakakali taun dina sasesa sakau eta kaharep mangina bakal jembar lamun rezeki urang hayang maju lamun rezeki urang hayang ditambahan sapoe bulan Muharram tanggal 10 ieu nu ngaranna garwa urang sadayana bojo urang sadayana pola putra urang sadayana urang kudu dijembarkeun rezekina biasa sampai mere rezeki mere napa 100.000 wayahna bapak-bapak omah dina bulan Muharram tanggal 10 mun bisa lebihan tong 100.000 teh atuh 100.500 saya lebih cing mesti mampu laku mun barudak dibere jajan biasa 5.000 wayah bulan Muharram tanggal 10 mah pek bere kurang 10.000 insyaallah urang pernah janji kanjeng Nabi jalma anu ngalebihkeun apakah keluargana dina bulan Muharram ku Allah bakal dilebihkeun rezekina insyaallah tadi itu anu jadi cara ge wayah langkungan abdi rezeki dina poe ayeuna bakal jadi wasilah naik harkat martabat insya sakit disiplin kami atur mudah-mudahan aya betul dan aya canakeun aya amal keunana kapunten tina sagala kakirangan bilih aya cara disiplin bersama bercaturna dan ingkang kata basana tepuk terus seuna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.